Akbar sadetik telat paeh ayeuna anjir Gusti numur bengalang alhamdulillah ya Allah da tengah haja aing wakil panah teh istuning ku kodrat irodat tu pangerane ieu luar biasa lu anjing refleks leungeun da aing mah pogo diusikeun diobahkeun leuy ya Arjuna panah teh keur ngabela rakyat lain maehan rakyat leuy heeh ieu kasukut geuleuh tuh gening itu si Cepot Raka Batara tingali itu bangsatna Astra jenga naon ulah kaget ieu kaula Astra jenga mana ulah anjing jero anir aya Batara jeung Juragan Arjuna leuy teu sia ieu cager Cepot aya ibaragan selenting bawaning angin kolepat bawaning beja menang beja itu memang dipercaya garas wujud salalemur saja jagat nepi ka jadi sabiwir hiji anjeun Cepot semohon naon teh agan aya beja Cepot anjeun teh maling layang jamu sekali musada bener Cepot waduh lagan waduh naon abdi mah teu maos mau teu masa mau semohon ari layang jamu sekali musada di saha di abdi sae cukup teu kudu jawab naon agan cukup teu kudu jawab naon nyata kan teu naon berarti bener ieu teh yai leuh anjir geus disiksa deui wae mongana atuh da mangkar yai urang ngajar sia maling layang jamu sekali musada kadiekeun heuh kadiekeun agan tuh anjir dari bangsa teripu gini yai engko bade masrahkeun ka akang ieu teh kumaha teu kuat kaula ningali si Cepot hayang maehan teh si urang ajar awas si Cepot wae anjir udang Cepot udang ayolah ya gaduh waka naros ka abdi bingung ye ditenggeulana ku sadaya nya kamari ku hancip nirakan ningali ingkang samya sampun prapta kagetna ka kiri-kiri latihan dan merah iya ka kiri-kiri
Prabu Batara Kresna mewah Arjuna kaget tingali Astra Jinga anu katingalina tenang-tenang wae nirahangan dika Astra Jinga abdi ulan hakim geus netepkeun sagala pakajadian moal jadi tanpa sabab mohon moal aya hasib lamun eueuh seuneu ieu teh parantos jadi rahasia umum geus jadi sabiwir hiji yen Astra Jinga anu maling layang jamu sekali musada lambang kagungan negara Amarta ulah ditaros di Kakang Batara Paehan ke Yai Sakedap Yai tak kaulah teh hayang mastikeun bener anjeun anu maling layang jamu sekali musada agan peryogi ka uninga abdi mah sumpahna ge agan teu maling layang jamu sekali musada oh jadi anjeun teh ngaku teu maling henteu ari layang jamu sekali musada di saha tah aya layang jamu sekali musada teh aya di abdi tugning paehan ke Yai Sakedap cepot abdi cek buktina lamun layang jamu sekali musada aya di maneh-mana da ieu kan ieu layang jamu sekali musada ke Yai Sakedap Yai Sakedap tahan Yai lamun bener anjeun teu ngaku layang jamu sekali musada lambang kanggo negara Amarta teh dipaleng ku anjeun nah eta barang aya di mana bukti kalawan nyata pangakuan anjeun teu ngaku tapi bukti saksi geus nyudutkeun ka anjeun yen anjeun anu maling layang jamu sekali musada sae tapi kayaknya ka CCTV laras ya layang jamu sekali musada mah aya di abdi ngan abdi teu rumaos mau maksudna da layang jamu sekali musada teh ieu teh nu abdi ngaku-ngaku sakurajan ke Yai Sakedap Yai ngajak debat di depot ke Astra Jinga maneh make jeung eta layang jamu sekali musada eta teh nu maneh ti mana maneh ngakuna meuli ti mana lamun menta ka saha eta layang jamu sekali musada lamun bener-bener eta layang jamu sekali musada nu maneh abdi mah teu meuli teh naon nah naon abdi mah cek undang-undang kumaha ari layang jamu sekali musada lambang kagungan negara Amarta teh ieu teh barang nu ieu geus jadi rahasia umum anjeun nu malinda ieu we agan ari agan urang mana nya rakyat tah berkaula ti negara Dwarawati leres kieu we dupi ieu di kejadian di negara mana negara Amarta leres dupi salira aya teh jadi warga negara Amarta abdi teh ku abdi dicokot ku abdi di mana abdi mauna lamun abdi bener-bener mau dibuktikan layang jamu sekali musada aya di abdi meureun abdi abur-aburan keras tapi ieu Astra Jinga ieu geus jadi rahasia umum anjeun nu malinda ieu we agan ari agan urang mana kaula ti negara Dwarawati leres kieu we dupi ieu kejadian di negara mana negara Amarta leres dupi salira aya teh jadi warga negara Amarta ya teu aya tah ieu mah agan aya agan jadi naon kaula raja di negara Dwarawati tah agan mah urus rakyat agan urus rombongan agan tong ikut campur kana rombongan batur da ieu mah negara batur ieu mah negara Amarta agan mah negara agan we negara Dwarawati ulah pipiluhun kana urusan negara batur sabab negara Amarta kagungan politik oge agan kagungan politik oge jadi agan teh kenging ikut campur kana urusan rumah tangga negara Amarta negara Dwarawati we urus make bade ka dieu bade naon agan urang
kurang ajar si Cepot. Naon maksudna teh si Cepot? Elok kali ini. Camplak saya tetera ke Batara camplak naon abdi mengabuktikan kanya sanyatana nyarekan karena ke Batara teu demi Allah teu nyarekan kurang ajar sadikadiekeun moal dipaehan wae sok emang nabi rek cicingeun sok hayang nyaho wani sia ka kaula sok iya siwasnya le sia iya Bosi, kayaknya lesotkan si Cepot. Wah, mau dilesotkan ku abdi mah. Moga geus kita balik deui. Tidak balik na geus teh. Iya. Woi, iya. Arjuna dibalangkeun di mana lagragna aduh teu merhatikeun ka bae berarti Yai Arjuna pegang prangwe sajinya hutang pati bayar pati hutang udang dependa di paehan siap raja Raka Batara tenanaun salina lagak tenanaun munte kutuki ente nyanuhone yaya teh kutuki mah bilih itu yaya kutuki timbalan kaulah salamat nya nuhun Yai Raka Batara Yai asa aya nu kirang gitu naon Yai henteu ngagekutukuyan teh Yai bade kumaha Yai dipanah ku kaulah sastra jinga osae mangga seepkeun kapanasan rasa kena pusakaku dewek astajinya
yang kedunungan aing euy. Alah aing ada amak we euy. Bersihin kutuk ieu we euy bedungan. Lainna lamun kutuk ieu mah pan aing nu dipuna leuh. Nya aya teh kutuk ieu mah pan urang teh mah kutuk uki urang kitu teh. Nya. Nya. Stiker sayang tumampar. Ya Arjuna anu mantangkeun panah pusaka ka Astajinga. Luka kumaha ya Astajinga kasaktianana luar biasa. Ieu panah anu nyemplung kana tikrona Astajinga tiasa ditewak. Itu ujaring carita. Akbar sadetik terapai haile anjir Gusti numur beng alang alhamdulillah ya Allah da tengah haja aing wakil panah teh istuning ku kodrati rodat tu pangerane imeureun luar biasa lu anjing karepek leungeun da aing mah pogo diusikeun diobahkeun leuy ya Arjuna panah teh keur ngabela rakyat lain maehan rakyat leuh. Heeh, ieu kasukut dulu itu. Tingali dulu nancep gitu leuh. Cacakan kana batu akang. Heh? Cacakan kana batu nu kancep. Mana batu? Eta apa? Gebok beleguk si teh. Api-apina. Hah, api-apina mun jeung gebok mah gebok geus si teh. Heeh, mun jeung api-apina. Anjir bonek gua ieu. Dah. Bintul kan? Nah. Tidak kulit boy. Sia. Ayolah. Naon? Orang kumaha teh? Barang naon? Sia ngomong wae goblok atuh. Kawartosan abi mah. Untung panahna malik dulu. Anjir. Oh. Sadana hukumnya. Aduh, dalang nipu si goblok teh. Si bolek nih. Ning nong nang nung ning. Lain naon ieu teh inventaris negara di bawah ku aing bahaya. Ulah dibikeun ka Andilau kan. Da dibikeun we ka Juragan Arjuna ieu. Ulah dibikeun ka Mang Andilau kan eta. Raka Batara Yai si cepot kuat-kuat teuing ka Yai. Muda. Raka Batara Yai kunaon batu kei. Udud atuh. Salira ayana di mana anjeun langitkeun salira jangakeun eta agan panah ku abdi hiji oge teu dijual hiji oge teu dijual mangga jangakeun ka agan eta mah kumaha agane eta mangan panginten tilas ongkos panginten Jai kurang ajar Jai Raka Batara mengker bina-bina teuing sia teh jago-jago teuing sok diantosan Jai Raka Batara mangker salira bade naon mangker tebihan akang Prabu Batara Kresna panasaran karena kasaktianana Astajinga asa diledek pangartina ku Astajinga atuh lajeng mai Prabu Batara Kresna ngagibegeun salirana ngawatek ajian anu disebat ajian Triwikrama salirana ieu Prabu Batara Kresna ngagengan geng perbawa sewu ngagengan kaya nalir gunung anakan
tangkal kai anu sakitu arageungna aya di sanapeun mumun cangan kitu wikrama inanda kumamrat madugi amalan inanda kumamrat madugi amalaras awat nak jitu wikrama api sakit hingga tu sakecapi nyata ngadak-ngadak isalirana Batara Kresna ngagengan nyaeta jadi Triwikrama nuju Yati nuju Deni Rasalin busana nuju Yati nuju Arsana maya semah kaulaina dampas salira Triwikrama Jun togaya hareupeun aing Jun nyingkah anjeun nyingkah timbalan pajet secepot euy pancet si cepot cenah keluar waduk kata eta ais dajinga pot gadia siapot ya aing Triwikrama gadia siap ngir dulu itu Triwikrama sebelum gitu loh gadia oi urang mana rek naon on goblok ngahina sia kadia euy kadia sia datang ngademan sagede kieu jelema dulu sagede kumaha kanyut danya gede siapot abdi ulan sia boga kasaktian naon maneh ngalawan aing pot lan boga kasaktian naon maneh abdi mah teu gaduh naon-naon dagan Estuning abdi mah hirup teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billahi aliyil azim daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan pangeran lamun bener-bener maneh hayang nyaho sok lawan aing na teu sieun ku aing naon sia teh natasian aing sataknya jantung gedena danyekeun Kresna ku sia anjir si goblok raka Batara pencet tali yang ieuna agun si aing Kres maka jeung teu sieun ku aing denge ku sia Kresna adiguna luhur kuta gede dunya da teu sieun ku aing saha sia ya aing mah eueuh nepi ka sieun di dunya hiji oge eueuh aing mangan hiji-hiji nepi ka sieun ku aing naon sieun coplok iman ka pangeran aing eta edan sia ngaku gede sia teh ieu sakit aing gedena dengekeun ku sia Kresna teh era sia ngomong kitu nah cik aing sia ninsak di mana
dia di jagat di dunia di bumi gede mana jeung bumi sia ya gede mana jeung langit kaituna gede mana jeung kakawasaan pangeran nu pake amis buah gintung dipake somong ku anjeun Gusti nu kieu patut teu satayukeunana kakawasaan pangeran anjeun Allahu Akbar Allah maha besar ngaku gede musyrik sakeusna lami-lami ieu Triwikrama ningali Astra Jingga ti katebikan ti awang-awang cahaya gilang gumilang syarab katinggalina ku ieu Triwikrama bari jeung isin luar biasa na ieu Astra Jingga ngadak-ngadak ieu Triwikrama ngalitan deui salirana kempes euy ngaletikan deui kan ngaletikan deui mewatan deui euy luar biasa Astra Jingga wilujeng pangapunten kaula pangapunten serap kaula Yai raka batarana teu dipencet hayu urusan dipencet Yai mulih Yai mulih raka Yai uman tas eta teh Yai moal kieu teh kiat hayu Yai oh anjir Arjuna gugusur kok kerja tuh meurepan kaing ayolah Arjuna nyiduhan kaing teu kajauhan tuh aduh anjir Arjuna kaing kieu euy tah nah daing mah teu bisa naon euy ngadaguan si cepot yang euy dibawa ku Gatot Kaca le ilaki ampun aing euy boga anak buah teh lila aing euy gawena teh telat pisan le euy Gatot Kaca ting di mana le euy Raden Gatot Kaca dugi ka Tumaritis aya kaanehan margi di Tumaritis teh geuningan sing horeng si mana horeng rajana amoeng aya Astra Jingga anu sami sareng anu di Alasti Brasara atuh Raden Gatot Kaca nyanak Astra Jingga lan Udawala ngajugjug ka Alasti Brasara ot abdi agan Dawala mau teripaehan aing datang ka dieu Dawala da aing kebanyakan maling layang jamus kali musada Dawala tenang da wing saksina tenang dina mangsa layang jamus kali musada leungit teh pandaka teu keur gapleh jeung uing nya bari lalajau semifinal Argentina jeung Kroasia anu menang Persib kemari nya eleh panakan teh 2 bungkus si goblok cicing Ladisya dan cicing dieu saya agan mangga agan datan nirata ngademang datan nirata ngademang manggulingan rana nepi kata dipicun sasieur kieu Gusti Agung geus panggih jeung siapa teh Parantos Mahaguru nuhun mana aya di handap cik bedana naon cepot itu jeung cepot ieu bedana dengan sakedik naon ari ieu seungit itu bau sadayana sabit teh dipikeun sasieun kumohon tata teh dulur dewek
Baraya. Iya. Jadi ayeuna kena kumaha si Cepot purang ka dieu. Teu kedah ge bakal nyambeurkeun ka dieu tenang. Ai kaula tugasna nu deui. Tawayahna agan ayeuna angkat ka belah tongo. Iya. Teujeung. Di tongo teh aya buta-buta anu keur nyieun pager bitis. Nyieun pager bitis. Sumuhun tawayahna ku agan eta buta-buta hadang ku agan. Sae pergeus. Pak Guru pergeus. Ini resepnya boga murid kieu aing lah. Lamun nemu anu teh hayang kalapa, ngalah kalapa celeng maluhur. Cepat tanggap, hayang badot bus ka handap. Aja ti gede ngan teh balik deui pae urang. Udah hese dengan badot mah. Nya. Ya astrajinya anu asli lu haloho kaya pakuan, ya. Mau tadi paehan aing dileun datang ka dieu. Iya pasti. Kabejakeun aing teh nu maling layang jamu sekali musada dieu. Aing kudu kumaha deui. Ha? Loba salat teh salat leuwih lobana belum gumantung waktu sia teh. Daya rakaat namanya salat teh kudu 100 rakaat sekali salat. Mane mah aduh kaos lain dalang wae. Teu make paribasa anu kieu bejang. Gusti begitu beki poek nih jadi. Lain naon waktu sana. Anjir. Naon Kang? Teu sangka geuning di leuweung aya kaca leuh. Urut tukang ieu mun tukang cukur. Tukang maras. Da bala mah tukang cukur teh geuning nya sok bawa kaca mau enteung. Jigana ieu enteungna teh ieu. Tinggalin. Aduh. Aing teh kasep nya tuh. Bener kaca ieu mah. Heeh. Cara rangkep. Carangkeut teh. Urut ngabesot luput mana? Cager ilaing. Allahu Akbar. Anjir. Naon sia? Cager cepot. Allah. Gusti nu agung. Iya buah-buahan maling layang jamu sekali musada teh sia goblok. Kayak ulah waka cilik. Anjir, pek tenggelan ku sia. Urang ajar. Bener naon nyawaku naon sia ka aing makanya make banget aing goblok. Kabina-bina teuing ka aing teh sangsara eta ke goblok hiji. Eta ka aing ge hiji eta ge huluan. Kari-kari sia mitah ka aing goblok. Naon aya jeung mewel goblok layang jamu sekali musada silip ka saha. Ku dewek. Tuh, goblok sia teh kabina-bina teuing. Layang jamu sekali musada digubuk ku sia. Kurang ajar hutang pati balapati hutang keke belah. Hah? Kabina-bina teuing sia teh ka aing teh. Naon geuleuh naon ngawaku naon ka aing. Kabina-bina teuing lah sagedeung cepot ke. Ka aing sia saha? Dewek. Heuh, cepot. Aing goblok. Sia cepot, aing cepot. Minta cepot aya dua goblok gitu. Layang jamu sekali musada bikeun ka aing ya goblok. Ya dengekeun ku sia. Lamun aing mikeun layang jamu sekali musada ka sia berarti aing teu nyaah ka sia. Sia anu teu nyaah ka aing belenggu. Aing dipitnah sanagara aing dibeberi ku salaria dieu. Kari-kari sia ngeunah-ngeunah di dieu goblok. Kabina-bina teuing sia teh kadiekeun layang jamu sekali musada. Teu bisa. Saacan beres perjuangan aing ieu layang jamu sekali musada moal dibikeun ka sia. Jeung deui aing lamun mikeun ieu layang jamu sekali musada ka sia berarti aing teu nyaah ka sia. Sia nu teu nyaah ka aing. Silahing. Isora jadi ngageblek ieu aing tuh. Da sarua sorana deui. Panona alus bewer alus irung alus. Miheulaan wae ieu teh atuh. Naon sia? Bila naon?
Lebih teuing we nya. Naon naon ayo saha dewek cete pakai jeung saha ari ieu nah da ingin dicepot di planet mana ieu aduh Gusti nu agung aing lajeng aing nu mana aya dua ala Punya ide teh Kang. lamun cepot anu asli berarti apa Apal naon? cik hutang aing kasih gareng sabaraha 3.000 anu ieu 3.000 anjir sarua aya awewe nih harita urang alun-alun Sumedang dianterkeun ku uing nih saha ngaranna Mariani ari ieu Mariani sarua cik ari layang jamu sekali musada di saha di mana henteu ieu di dewek kurang ajar berarti sia nu palsu ye salah goblok atuh ayo kabina-bina teuing sia goblok hutang pati bayar pati hutang wirang dibayar wirang sanajan aing angkat RT acan dina mangsa ngabela nu jali lanceuk awas ya lawan tuman Sugan teh manglawan. goblok juga teh ngelawankeun aing sia goblok ieu teh kumaha teuing kadekeun salayan jamu sekali pusada teu bisa nah maka jeung teu bisa kadekeun sia urang ajar sia pegek beureum beungeut si irungna depek si curaling cik dawala ulah kana fisik berarti sarua jeung ka aing teh pan itu teh sarua jeung aing mina-mina teuing si teh kadiekeun salayang jamu sekali pusada teu bisa ari sia teh sahan sabenerna aing aing teh sia naon aing teh sia teh aing teh sia teh aing bener ari kuring nu gelo sia cicing cing bener sia mah loba heureuy teu heureuy aing mah aing teh sia teh aing kadiekeun layang jamu sekali musada dengekeun ku sia cepot cek aing tadi lamun aing mikeun layang jamu sekali musada ka sia berarti aing teh nyaah ka sia justru sia lamun tadi bikeun teh nyaah dibikeun teu nyaah nah dengekeun ku sia aing anu dipitnah maling layang jamu sekali musada saha ku dewek si laing ku dewek teh dibikeun layang jamu sekali musada teh ka si laing tuluy aing kabur sareng ditewak anjir gehel tapi yang dikatakannya benar juga itu masuk logika aku juga dapat begitu dawala ini orang bener-bener dawala jangan sampai tananan tenenen siapa naon tananan tenenen teh kadeukeun sia moal bisa kayak saacan beres mah ku aing moal dibikeun Aisyah naon atuh saha sia teh aing sia aing aduh aing kudu kumaha jadi lieur da wala keur aing ke Bang Emok hutang kali-kali di lieur kudu ku patut aing jadi lieur aing mah kieu we meh teh lieur si laing ayeuna init ka belah kidul dunungan si laing Gatot Kaca bantuan naon pokona mah bantuan dunungan si laing Gatot Kaca ngalawan para buta-buta ayeuna si laing moal kabur aing demi Allah moal kabur sok lamun kabur mah teh tadi meureun aing Gatot Kaca teh dititah ku aing mata Gatot Kaca mawa sia teh dititah ku aing sabab sia teh aing teh sia sok buru-buru berjuang si laing salaku rakyat sok lamun bener-bener eta buta-buta terek nyokot layang jamu sekali busana pertahankeun ku si laing sok ini Gusti nu agung aya teh bener ngomongna si goblok teh bener-bener teh sia awas ku aing sia cepot apa sia pan sia teh aing teh sia
udah teuing asa kagok keren aing deui kawahan tuh teh cepot 2 Karena celieur. ya maksud bang cepot 2 itu cepot hiji ya cepot 2 nya ieu teh naon maksudna maling layang jamu sekali mustada teh apa sih maksudnya Naon Kang? siraru kada beungeut Siraru Cinebok. siraru kana beungeut pokona kieu we maksud aing make bakal kaharti ku si laing ayeuna mah si laing bantuan heula we jeung dudungan da waktu ayeuna nu baka eta buta-butaan rek maling layang jamu sekali musada ku sia sok bantuan jeung lanceuk ieu sae mangga Raka Prabu Bedo. mugi akad ampik kalayan kaping geus permios Nerat tangga teman Tita tadi aing lelempangan ka dieu maneh ku kuli wedan ngahalangan aing rek naon. Wah, powerly. Apa maneh ieu wilayah naon? Ieu leuweung ti Balasara, Wilayah negara Amarta. Saha nu asup ka wilayah aing kaula nu bakal ngahalangan sarupana. nah jeung saha? Kaula Gatot Kaca. Unyil. Ieu Gatot Kaca teh. Naonan Asia kan Diuk sadiuk. kayak agan apa di mana abi cepot anu na asli Bau sia beda. euy nah sia lumayan teng ku aing heeh wah lawan kurang ajar nyir itu sia teh Gatot Kaca itu anjir. panggih dikieun aja Gatot Kaca aing luar biasa ya heeh kasih seledek sia Mana tuh itu? punten ah sugan teh wah gawir di dieu baik teh aya gawir mun reuwas di dieu aya gawir ieu ada ngadurudut teh berus kana gawir sugan teh di dieu mah boh gawir ieu ada jadi babak belur sugan teh wah gawir di dieu meni peurih ieu dada meni reuwas ieu kuring naon merong itu sih ngomong gitu-gitu geuleuh kadengena Cik sia teh keus karolot. Ngomong di gitu-gitu. Nah, urang di mah ngomong teh karari itu. Moal kabawakeun aing mah. Moal kabawakeun ngomong jadi kikituan. Ini teh kabawa sia. Gatot Kaca, anda apa? Cik, aing rek nanyakeun anu ngaran si Cepot mana? Ieu tah. Pek paehan ku sia tah ieu tah. Aduh, boga nunungan nepi ka kieu teh ampun. Oh jadi eta si Cepot teh? Anjir. Sia teh bener Cepot teh mana anu viral? Heeh. Anjing juga teh kasep goblok.
Aduh katingali banget bangsa teh anjing banget tapi ka depek ya ampun irung nepi ka pongpet gitu sia teh kasaha sia anjing irungna pongpet anjing aduh teu eungap sia irung sagede kitu henteu aduh aya boga kaca di mah nya boga oh sok kaca nya mineng teu nyeri hati sia eta beungeut jiga kitu daing balamun beungeut jiga kitu dina kaca meureun teh gantung maneh mah aduh li teuing kumaha aing Gusti teh waktu jemput kurang kulub jika udang lobster kurang parabeun ka ucing rek dibikin bos jemput gua bisa lamun aing maksa gerak bedarkeun heula dadak encak atuh kaula gerak pejatkeun dada encak atuh kaula kurang ajar binatang Gatot Kaca hutang pati balap pati hutang gede di barang di loka aja maju aduh tadi saya kafir Kaca mana anjing anjir aing si kafir sia tadi saya sitara salat sitara zakat sitara udunan kabina-bina teuing sitara jumaahan asi lain nyaho ti mana aing terjumaahan nya nyaho nyaho ti mana ningawa di masjid aing dengekeun ku sia belenggu masjid sia di mana aing di meuni pokona mah jelema poe jumaah deueuh di masjid aing berarti eta jelema terjumaahan Allahu akbar kamu nak jalan ngaran maneh ngadok ya ngaran maneh ngadok ya hudak mati hudak winani mayawina omong naon sia maneh ayeuna mangadi moknanan guys di modal naon lain di monanan di moknanan maksudna naon diberi duit aduh di goblok lain di maneh nu itam maneh di mangadi moknanan dagang maksudna aduh di goblok lain nak nami di mokna noh sia anjing di monanan di dieu nami inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tuluy maneh dek mae tuluy di umur keur dagang bubur di goblok Allah nganya nami milaknu ya aing nek nulis dah ada baca ya aing nulis daun aing nulis naon embo ngane pakak ni kok dalan guna nina waktu aing nak mane pakak ni kok dalan tanya naon tanya maksud maknya maneh bakal dipodolan kurang lain dipodolan dipodolan baca maneh mak ngadi mon anjing salah nulis anjing ngobrol euy urang aja wot di mana-mana aja we tuluy iya mondong di tongeng aing matarapia dongengkeun sok nih ada Kumaha disadana? Disadana kok. Iya. Woi. Kurang ajar maju Gatot Kaca maju. Enas stiker sayang kumampara. Iya pati gangga dan tadi jamak dening Raden Gatot Kaca lelestir kapukai punandir kapas kau jadan ancap raya. Kumaha adeki? Dan datang nih datang ngademan.
pati aing nepi ka teu eling jeung siana ya keke gelatot ke lah sagede karunya pati aing ti Gusti cager ti cager wes bola luar biasa kasaktian Nais Gatotkaca Gusti Prabu moal kuat sia kurang ngajar Gatotkaca jeung aing maju sia leuleus ois sia hayang nyaho hei cepot lamun bener-bener sia jago cagerkeun dunungan sia-sia data nilata ngademan data nilata ngademan sangka dunungan geleh leuy cik sia pot dunungan maneh emang sia wae nu becus teh cik cager Gatotkaca waduh luar biasa wah Mbah Guru mundur sisi ngadeng terpenting dengan muku balik Mbah Guru kapayun sekedik tah gitu lah naon aing minta pakai wae lah tenang kuring lah nah cik cepot kumaha bener maneh anu nyekalayang jamu sekali musada bener kumaha sia dibikeun syukur teh dibikeun paehan eta layang jamu sekali musada ku aing rek dipenta si laing hayang layang jamu sekali musada bener heuh lamun bener-bener si laing hayang layang jamu sekali musada ayeuna pisan ku aing dibikeun kumaha teh hei Mbah Guru kumaha teh kali nyebut Mbah Guru eka binteu beda ieu jago semelehan jeung bau jeung naon sia mah kenging dipasikeun Mbah Guru cicing tot jadi kada kumaha teh cicing ulah pipilueun cicing tot sia naon atuh aing mending cepot ieu jeung cepot ieu wae jadi bener saya hayang jangan jebus sekali musada ku aing ayeuna dibikeun jadi dibikeun wala bager maneh pot aing mah bager nah maneh bager ka kaula bager aing mah sok ka maneh mah dibikeun ku aing aya syaratna mah naon sia mentong nyumput buni nu caang nebrak beriting ka temong mentong make kadok atuh maksudna ulah nyangka mata peda ka dewek da aing mah teu lolong otot teu da aing mah apa ka jero maneh lamun si laing hayang layang jamu sekali musada ieu ku aing dibikeun dengan syaratna sia ulah jadi tukang tipu syaratna si laing kudu jadi jelema jujur jadi jelema jujur bener urang jujur kumaha aing ieu tina kikieuan ge maneh geus teu jujur si laing teh maksudnya sok aing hayang ngomong jeung wasila jeung nu kieu patut moal kahalangan moal kahijab bunuh kieu aing menempo panobros aing mah sok neuleuna aing make neuleup mata batin atuh tegekeun sia tah ieu guru aing leunang ka mah kunaon ceu nanti dunungan ka aing heeh jadi aing nah makanya ulah api-api teu ngarti sok duanana ge da aing nyaho lain ieu wujud nu asli mah
jadi kena kumaha kaulah teh pangersa anjir aya disebut pangersa naon sae mangga Bapak Cepot iya Prabu di negara giri kadasar kakasih gangga trimuka sereng gangga denta lengit tampil lebih hilang tanpa karana aja ngelek jadi Prabu Yudhistira sareng patih nanya eta amak ganggeng kayaanan Deni rahingkang samya salin kabaraman mata dewek mah geninganyeun apa asna jinga apa saha sebenarnya anjeun dewek laras aing teh sia teh aing tuh agan tadi teh kitu we aing teh sia teh aing kabeh jadi lieur cing jelema lieur mah balik kitu ji ini mau bahat lieur mah amak kanggeng kaulah Gusti Prabu ngartiannya saha aing teh sia-sia teh aing tuh boro-boro ngertos aing teh sia-sia teh aing maksudna cik dewek rek nanyakeun ka maneh ari maneh diciwit kumaha karasana nya nyeri nah dewek ge sarua nyeri dihina nyeri hate dewek ke sarua nyeri hate tah si laing dewek Gatot Kaca si Cepot kabeh ge sarua ieu teh dahapan pangeran terekep deng-deng papak sarua sia dijewit nyeri aing diciwit nyeri sia jeung aing teh manunggal makhluk pangeran sarasa satanggung jawab dina mangsa ngeusi ieu ke nagara nu matak aing hayang ngahijikeun deui antawis si laing salaku pamimpin Gatot Kaca salaku aparatur nagara si Cepot salaku wawakil rakyat kabeh tilu unsur ieu kudu ngahiji deui nagara awut-awutan kulantaran ieu tilu antara aparatur pemerintahan pamimpin jeung rakyat apa tukang tongong rakyat geus teu percaya ka pamimpin geus teu percaya ka rakyat tunggu kahancuranana tah aing teh hayang ngahijikeun deui kabeh supaya ngahiji satujuan sia aing sia aduh nuhun Cepot kakara anu kasebut ieu nanaonan aing nyokot ieu lain jamu sekali musada eueuh naon-naonana ieu teh lambang kawan nagara teh ngan saukur lambang wungkul denge Yudhistira ieu ngan saukur lambang agungna nagara lambang kagungan nagara agungna nagara lamun geus kahiji persatuan jeung kesatuan manunggal saha jeung sakawajiban antawis rakyat jeung pamimpin jeung rakyatna persatuan jeung kesatuan ngahiji kakara agung eta nagara ieu eueuh naon-naonana nu penting ngajalankeun eusina imalan kaula nun ngarti timalan baik bawah panjeun atur nuhun tah sakitu ari anjeun teh saha beukeun nanyakeun saha manunggal aing teh antara sia jeung aing geus naon-naon deui pinastikeun sayang lumampara ya asta jinga leungit tampil lebih ilang tanpa karana ngajang elek jadi sang hyang tunggal eyangna asta jinga teh alang-alang kumitir Nura cahaya sesekali Nura cahaya sesekali dan kakak yang hilang
gitu urang kena ngahiji deui Timbalan Gatot Kaca yang gedengan agungna negara teh ku ayana persatuan jeung kesatuan deuleu sabeungkeutan ngaranna deuleu nyere moal bisa dipake lamun hiji tapi nyere lamun sabeungkeutan bakal dipake bisa dipake bebersih yang segala perjuangan kudu make pengorbanan tidak pengorbanan kudu ngaliwatan susah jeung payah tidak ngaliwatan susah jeung payah kudu dibarengan ikhlas jeung ridona tah nu bakal dugi mah ikhlas jeung ridona yang sakitu we teh Kang saparakan hapunten tina sabudak kelepatan sakali mudah-mudahan kula warga besar pangarsana Bapak Hendar sadayana mudah-mudahan jadi ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Selamat anu nongton, selamat anu ditonton, sakali selamat tetep selamat. Sakitu ti putra Giri Harjati lu permios sanes teh sono pamitan sanes bosenan sanes waktos urang teh sapetepung lawung deui. Hatur nuhun. Cang.